jalma mimiti kawin jeung nu geulis dipegateun kawin deui jeung nu geulis pegateun deui kawin deui jeung nu moal pohara jasa dipegateun deui celek kawin jeung nu jore masyaallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditakeun sifat bareng urang mah hese sebab ieu mah lain kudu dibicarakeun tapi ieu mah kudu dirasakeun. Okos urang boga kabogoh eta kabogoh nempel di hate urang. Jadi aya bae tadi hate teu daek poho-poho kacipta ku urang biwirna irung hunung sagalana aya di jero hate. Okos kuari resep kana cincin eta cincin ka bawa salat. Aduh luar biasa. Mun teu batal mah bari salat ge ngagosokan cincin. Eta lah. Jadi teu leupas tina masalah cinta heula. Ketika jelema ieu boga rasa cinta bakal poho sagala-gala. Mantak aya bahasa cinta adalah buta. Cinta teh urang mah caritana ngan sakadar ka awewe bae. Urang bogoh ka awewe di belah kidul sedengkeun mun urang deka ditu ngaliwatan kuburan. Terkenal kuburan eta asal jam 11 12 ka ditu osok aya ririwa. Angker luar biasa. Tapi sugan urang sieun ka ririwa henteu. Hujan ngelecrek angker nu luar biasa poek listrik urang boga janji jeung kabogoh urang kajen teuing kumaha ge apapun yang terjadi sekalipun nyawa taruhannya wow eta memperjuangkeun itil kos kitu. Aduh Gusti ya Allah eta cerita cinta. Kuari jelema memperjuangkeun dagang karena manehanana nu ditingali teh keuntungan dina perdagangan nyana aya perjanjian-perjanjian nu piuntungeun walaupun kudu nyebrang gunung nyebrang lautan make udara dan lain sebagainya dilakonan bae. Teu saeutik nu kudu transaksi di Singapura, kesaitik nu kudu transaksi di Amerika, kesaitik nu kudu transaksi di Belanda demi keuntungan pokokna mah wajeun teuing kadengikeun layan ngubrus malulu tetep bae kumaha engke wae. Cinta dunia seperti kitu. Jelema cinta jabatan hayang jadi bupati nu tilok silaturahim didatangan ku nyana lolondokan ka dieu kudu make pakaian ieu ka dieu kudu make pakaian ieu terus bae ternyata tina nyana lolondokan jadi bunglon beneran. Iyalah akibat cinta perlu dibere perlu disanjung terus ieu sebuah cinta. Lamun urang geus cinta ka Gusti Allah kajian kumaha ge dibelaan bae. Urang resep jasa berjamaah kebeneran poek listrik di samping eta hujan raja ngaririncik lantaran urang geus kagambar ganjaran 27. Pokoknya tidak mau tahu berangkat baik ke masjid sekalipun tipaleset. Iyalah karena cinta Gusti Allah melalui sholat berjamaah. Masya Allah ku cinta mah beak-beak. Karena ia dididik soal urusan batin nyana geus dibere ala kadar celah-celah karasa kunyana tenang padahal tenang mah lain pinis padahal karomah mah lain tujuan
tujuan nama lain tenang lain karomah hiji Allah ngan awalnya diberes satu ketenangan sakinah. Di dialah manehanana berani mentang mata batur sare nyana udang, batur sebeh nyana lapar, batur gagayaan nyana cumplang campling. Naon ieu masalahna cinta Allah. Geus teu maelu kajen ku kumaha ge. Dinasehatan ku sasage euy sia kunaon edanan seuri bae. Hei sia kunaon atuh ieu bangona walah waheula seuri bae. Hei sia kunaon atuh beda ti sasari seuri bae. Sebab naon? Sebab aya satu kenikmatan nu batur teu jauheun nu hese dijabarkeunana. Percis kos jelema mimiti kawin jeung nu geulis dipegateun kawin deui jeung nu geulis pegateun deui kawin deui jeung nu moal pohara jasa dipegateun deui celek kawin jeung nu jore masyaallah tetep bae adem ayem. Kabeh ngomong sia kunaon ieu pamajikan kahiji kadua katilu kaopat garulis dipegat-pegateun ari ieu sia mani terus bae ada satu kenikmatan. Aduh hiji telok marah kadua ngusapanana pohara belana ka aing luar biasa ngagairahkeunana jeung nganasehatkeunana. Ya pokoknya mah soal rupa mah kos kitu. Pokoknya jangan dilihat rupanya tapi isine widih. Ya rupanya ora pira. Waduh, tapi apeme waduh. Siapa ka apem heran. Pugu bararasi ta apem. Nah iyalah cinta. Urang lamun berbicara cinta kos gitulah. Kuari jelema mencintai cincin udang tipeting batur mata hajud kunaon ngagosokan cincin eta kaman lamun disoting ku urang meureunana diungar lembur bloon jasa ngagosokan cincin tengah peuting ku goblok-goblok deui mun pake maca Quran atuh tapi tetep bae cinta cincin. Masya Allah disorot deui. Oh pohara diluhur disorot dihandap disorot padahal kitu-kitu kene bolon budak dibebenjokeun ku nu leuleumpangan di rot cincin digulak digelik digulak digilak digulak di wow cek geus aya seteran. Ya keur carita cinta cinta wanita cinta dunia cinta cincin cinta kendaraan cinta jabatan bebeakan kitu kene cinta Allah mesti loba nu dikorbankeun. Nah ieu mah kan ngaji rasa nu bantak dididikna lalaunan ku guru thariqah teu bisa sakaligus anu langsung sakaligus tamat mah sugro kubra wah tuh beres tah bagus fotokopi bae ku sia meuli ka ditu ka meranggen aya buku-bukuna bacaan ku sia mentem sepeleng bisa tapi dididik yeula didele langkah-langkahna didele kekepesanana terhadap dunia dididik dicarekan tingkatkeun ieu kieu kadele mun cara langlayangan geus bisa dipaenkeun kudu maenkeunana lantaran ieu langlayangan berat ka buntut teu daek naik kurang buntut dibuntutan berat sabelah ngigir bae berat kabelah dia ngigir bae diopenan talang layangan teh buntutan abeh naik buntutan oh ieu teh miring bae belah dia kurang diraut deui supaya ngeunah enteng paenkeun ka dieu nurut ya guru terhadap murid seperti kita. Itulah dididik itu supaya boga rasa bahwanyana didelekeun ku Allah, bahwanyana didengikeun ku Allah, bahwanyana teh dikanyahokeun ku Allah, tak kena boga rasa eta tah. Pan urang ge ngaji mah geus nyaho, malah didengung-dengungkeun disapaikar wujud kidambako mukhalafatun lil hawadis. Aduh, Masya Allah. Tapi kalakuan anak kos tungateun arti kana wujud kidambako aja. Wayah ngeridit bae. Wayah main bola di TV terus bae.
hei ai sia kaunuhu aliman samian basirona mana ai dina pasapeker mah pohara jasa diberjamaahkeun ku nyano ceramah bisaan jasa saudara-saudara sekalian MZ bae mata kele geus paeh kan MZ na tapi kalakuan kos adu teu ngarti lawan tak teu boga rasa ieu mah deuk dididik rasa supaya ngeunah anu luar biasa maca Quran teh nikmat zikir teh ngeunah maca sholawat teh nikmat ngeunaheun tafakur teh geunaheun sakumaha tadi urang salat Allahu Akbar kemudian ayat tah kuari reungit urang lamun teu ngarti bahwa urang keur jeung Allah eleh kuda mah sesepak war cakna mah teu batal mah tapi kulantaran urang ngaji tauhid aing nangtung nang Allah reungit ge hiber nang Allah ketika reungit cocok ka aing nocokna eta menang Allah geus bae nafsu aing teh embungeun digegel reungit ngan aing keur dicoba ku Gusti Allah baik-baik besi aya reungit meureunana ieu reungit teu boga parab di mamana meureun parabnyana teh kudu di aing nangatur Allah meureunana nyana supaya sebeuheun di aing nyangakeun sadaya-daya Gusti abdi mah keur ka Gusti lain salat tungtung mah ngobrol jeung reungit eta mah jam penjabaran mata kieu mah rasa hese dijabarkeunana ketika orang salat Allahu Akbar panas cik watek urang mah embung jasa hareudang teh jahayangna mah tiis ngahiliwir tapi dibere panas perangan ku urang je cak watek dea ieu mah watek ngan aing keur merangan watek deuk jeung Allah aing mah mulai roh ngomong cak roh teh sia mah hayang ngeunahan bae hayang tempat anu sejuk dahar hayang ngeunah beuteung hayang sebecak roh atuh eta mah urusanna zahir aing tirok diurusan ku sia iraha aing diurusan ku sia aing teh hayang maca Quran aing teh hayang nyaho ka harti Quran aing teh hayang nyaho kana rahasia Quran ku sia teu pernah diparaban aing nu diparaban teh zahir mah lulu ribut roh jeung awak itulah toriko ketika terus urang ngadidik roh bakal ngomong ke awak ketika awak urang lapar dahar cakroh tuh sia deui bae dahar ketika hees tuh cakroh sia deui bae hees aing mah can diparaban-paraban ketika dur zohor urang hees tuh bagian aing hees deui bae cakroh irahasia atuh mere dahar ka aing goblok tolol cakroh roge nyarekan ke awak urang ketika urang ngaji babarengan reup hees cakroh teh tolol sia deui bae ira deuk beresna tuh geus pugutun tuh sia molor keur ngaji ge hees bae ai kira di parabanana tuh ketika urang maca Quran kakarak menang sayat 2 ayat aju bae sadaqallahul azim goblok cakroh tolol sia deui bae asal kajen kumaha ge coba ta sadaqallah naon ieu bener bae ngopi tuh kan cakroh teh ya tuh sia deui bae ai irah di parabanana roh marah antap cakroh ke di akhirat sia nya dibeulem sia badai geus dibeulem bapanjeung aing-aingna cakroh teh ya wayahna atuh ieu lah toriko dibulak dibalik ngeuweukeun watek tobeat urang dika Allahkeun supaya leres sakumaha layangan dipaenkeun ka mana belah dieuna ku guru maksudna belah dituna ku Allah ketika datang instruksi ti Allah persis ka Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar Siddiq cak Abu Jahal Abu Bakar siap percaya gitu karena lamunan Muhammad karena sihir Muhammad gitu kunaon kamari mah Muhammad masih wajar-wajar kene kuari mah Muhammad bejana mantas di Palestina tina naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha ya siap percaya leuwih ti eta percaya Abu Bakar Siddiq iyalah iman anu luar biasa bandingkan jeung urang titah ulah ngridit masih ngridit lah ku guru ge teu kanyahoan ieu tolol da coba ku guru ge teu kanyahoan ai Allah lah Allah mah gaib ieu toh teu bolot geus datang ka mana ieu urang ibadah iyalah diperlukeun thariqah
Thariqah teh diperlukeun saat jelema teh ikhlas, ikhlaskeun melalui thariqah. Thariqah teh diperlukeun saat jelema takabur, datangkeun thariqah. Thariqah teh diperlukeun ketika manehna hubud dunya, datangkeun thariqah. Thariqah teh diperlukeun ketika jelema ieu kitu hubur riasah yang jadi pamimpin, datangkeun thariqah. Nu matak thariqah teh diperlukeun bagi jelema nu ka Allah ketika takabur di thariqah mah ulah sok norekat sia abe ulah takabur sing bener norekatna. Ketika manehana ujub cak thariqah ge ulah sia ujub bae sok geura norekat abe ulah ujub. Sok geura maneh teh ka hubul dunya abe datangkeun thariqah abe thariqah teh ngabasmi tentang hubul mal hubul jah hubul riasah. Numatak teu kaharti ieu mah norekat onto ongko dagang limbah ongko. Tojainya norekat onto ongko ngahikmat ongko. Ti dituna. Norekat ongko tapi manehana di dunia terus. Bohong berarti norekat mah. Tah ieulah diperlukan thariqah, mulai dibersihan melalui lelembutan abeh main lelembutan urang aya latifatul qalbi lelembutan qalbi latifatur ruh lelembutan ruh latifatul sir lelembutan sir latifatul kopi lelembutan kopi dan selanjutnya lamun geus rapi lelembutan lah nu main lamun lelembutan geus main mantep jasa duh asana aing bogoh ka sarwiti lelembutan main tangaranna teh cinta datang teh mah lelembutan juri gatuh ku situ mah lelembutanna ka Allah lantaran geus diberesan engke dibere firasatul mukmin awas adaku firasah seorang mukmin leuwih tajam tibatan pedang ngetek sing hade ka firasatul mukmin mentak mentalah petunjuk ke ahli firasah. Nah ku ari mah ahli firasah mah ge ahli perosa. Nah mulai kuari dididik lalaunan perlu puasa perlu hente nu penting mah eta we kurang zikir tafakur muraqabah di saat-saat anu ditentukeun ku guru kemudian atuh zikirna don khidbahna dan lain sebagainya mulai kuari rada beda ngeunaheun sih dibere ku Allah. Eta teh geus rahasia hese nyaritakeunana kok rain deui sih rada muringkak bulu asal zikir be muringkak bulu buah aya juri henteu muringkak buluna lain ieu mah sabulu-bulu kumaha diberena bae ku Allah ku hari asa aya bae ta Allah di dieu teh asa bareng bae jeung Allah mulai tah dengan sendirina ulah boga kahayang bareng jeung Allah tapi engke ketika dibere ngarasakeun sorangan urang mah ibadah bae ulah hayang babarengan jeung Allah mun hayang bakar kahayal ai hayalan mah tuh lain rasa tah mah hayalan ngaran ibadah sesuai jeung aturanana kieulah dibere jeung henteu urusan Allah. Nah ku hari kaget jelema lamun ibadah bae terus mulai kok aya kos kieuan dibere kaget ku Allah dibere kok aya kos kieu penasaran nya timbullah penasaran di mana datangna teh jauh kadang-kadang ku puasa ku zikir mah teu datang kos kitu ku naon ku digawe di guru jadi boga rasa ku ngurutan guru dan lain sebagainya rahasia Allah. Sebab diberena ketika dinolkeun ulah ayana naon ulah hayangna naon naon di jero hate maksud urang Allah geus maha uninga aing leuwih nyaho ka maksud sia dibere tet mahal mulailah didinya berbeda jeung batur embung bakalna jeung jelema teh dibere embung bae pokona ditanya embung bareng embung hayang sorangan bae mulai mata jelalatan let eueuh deui atawa denge aya suara makhluk anu kurang dinikmati eueuh deui atawa aya nu perlu disampeurkeun urang teh lantaran muasyarat teu bisa ngajaga eta eueuh deui tidinya lah deuk didatangkeun deui hesena luar biasa lantaran ti mana datangna jeung kumaha eta mah lain pakasaban urang ja urang mah ngan sakadar ibadah doang dibere eta mah hese diusahakeun kurang hayang eta deui Gusti teu bisa tah urusan Gusti abdi keur harita dibere teh keur kumaha karah teu bisa bae kajen ku kumaha ge mulai deui di nol-nolkeun di nu eta teh ka mana kok ngeunaheun amat nikmat amat
hese mungkin seminggu mungkin sebulan mungkin setahun eta mah kumaha Allah bae ngan urang pernah dibere rasa penasaran hayang kadinya be ulah waka ka Allah hayang ka eta be terasa eta engke satu saat ketika urang keur nol dibere mungkin rada kebelan tinu kamari terus tak eta teh embung ngadengikeun suara embung bareng jeung hayang ngonci maneh ulah kaget lamun jelema ngonci maneh di jero kamar eta teh keur ngahayal hayang apansa nah iya rasana kuari langsung ibadah terus kamari aya ahlul farqi palmaiyah inda ahlil farqi al ilmu wal ihatoh wa inda ahlil jami azat was sifat lantaran sifat moal pisah jeung mausufna ilmu moal pisah jeung alimna sebab alim teh manit tasopa bil ilmi zaid teh alim kasipatan ku ilmu zaid teh manit tasopa bil ilmi moal pisah ilmu ti zaid sebab ilmu mah sifat zaid adalah joharna atawa zatna zat zaid kasipatan ku ilmuna moal pisah di ki zaid ketika jaritakeun zaid kiai ilmuna geus aya di jero eta dia moal aya ilmu misah sorangan ti zaid moal bisa sebab ilmu mah sifat arod ngaranna geus arod mah la tufariku moal pisah sifatna tina mausufna nah iyalah ketika seseorang keterapan kurasa ilmu Allah nyorot apan eta ilmu Allah teh meureun moal pisah jeung Allahna kuari urang boga rasa kadeuleu kanyahoan ku Allah aing ye cek Allah sia di gunung aing aya sia di leuweung aing aya sia di laut aing aya sia di kota aing aya sia di luhur gunung aing nyaho sia di leuweung aing nyaho sia di laut aing nyaho sia di kota aing nyaho sia di lembur aing nyaho peuting aing nyaho beurang aing nyaho di nu loba jelema aing nyaho di nu sorangan aing nyaho berarti urang kanyahoan bae ku Allah ilmu Allah teh ngalimpudan urang. Nah urang teh asa ngojai di ilmu Allah sedengkeun ilmu teh moal pisah tina zatna kuari ilmu Allah atuh moal pisah ti Allah na ja alim teh ilmu moal pisah ti alimna berarti atuh urang teh keur babarengan dina ilmu Allah rasa urang babarengan jeung Allah berarti nah ieu keur carita dua macem indah ahlil farqi urang asa ka ihatoh ku ilmu Allah ketika orang jadi ahlul jam'i orang babarenganna jeung Allah melalui zat melalui ilmu teh tadi nah nu mantak dauhan Allah ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabiuhum urang lamun keur tiluan Allah nu kaopat da selalu bareng berarti selalu bareng wala khamsatin illa huwa sadisum urang limaan Allah nu kagenepna berarti selalu aya wala adna urang kaopat Allah kalimana urang katilu Allah kaopat da min zalik wala aksar illa huwa mahum urang 10-an Allah ka 11 urang 1000-an Allah teh nu ka 1000 hijina urang 1 jutaan Allah nu ka 1 juta hijina dina arti teh selalu bareng jeung sahabat be urang sorangan Allah ka 2 urang 5-an Allah ka 6 teu pernah bareng teu pernah teu bareng terus bae berarti urang isin tidinya nah nu mantap ku ari kieu lantaran terus-terusan aina makanu di mana bae urang ayana Qala al-Arif al-Wartajusi radhiyallahu anhu al-ma'iyah bil ilmi umum sifat ma'iyah ku ilmu umum ketika urang boga rasa babarengan melalui ilmu umum teh mah tidinya teh lamun Allah teh rasa bareng bae urang teh ku ilmuna deukeut atuh ka Allah deuketna urang ka Allah ku ilmu atuh teh mah khusus garana wali ngan wal qurbu bil ilmi umum deukeut ku ilmu umum wa bi zuhuri tajalli khususun lamun ku zahir tajalli eta lah khusus kuari kieu urang ibadah bae ka nyai-nyayan aya dibere duh rasa nyahona Allah ka urang aya di diri urang cak Allah ulah nanaon sia ku aing dibere ilmu ngan ilmu nak beda ti batur ilmu sia kudu dipetakeun nyaho sia petakeun metakeunana bahwa aing teh nyahoeun ka sia pada teh urang boga ilmu urang na teh kudu dipetakeun bahwa Allah nyahoeun ka sia ka urang petakeun geura ilmu tak
ilmu sia petakeun bahwa Allah teh nyahoeun ka urang. Ilmuna ilmu Allah, urang dibere ilmu kanyahona urang teh bahwa Allah nyahoeun ka urang eta teh anu Allah. Atuh urang mah teu daya teu upaya teu boga naon. Asana puyeng cenah kieu. Emang sia mah puyeng bae. Perhatikeun. Urang bodoh ka Allah, kuari dibere teu ilmu. Bahwa Allah teh nyahoeun eta ilmu urang teh dibere ku Allah teh nyahoeun ka urang nang di Allah eta teh leutik du kos kitu mah umum tamah ku ari kieu aing mere ilmu ka sia mere nyaho bahwa Allah teh nyahoeun ka sia beuki luhur tuh tadi maka karake aing mere ilmu kasih ya guys kuari orang boga rasa ku ilmu orang bahwa Allah teh nyahoeun dibere kuari ku Allah ditambahan ilmu sia teh petakeun bahwa Allah teh nyahoeun ka sia pan eta kudu make ilmu tah eta ilmu nu eta ge tu nu kahiji nu kadua nang ti Allah tah eta belai dihayal ku rasa kuari ku kos kitu doang mah tak gori kus kitu doang mah eta mah umum asal urang ngaji tauhid kebal aya ner-neran tapi wa bizuhuri tajalli khususun ketika terus bae ilmu urang teh nganyahokeun bahwa Allah teh nyahona Allah ka urang teh maka ilmu-ilmuna bahwa Allah nyaho ka urang teh eta menang ti Allah. Geus urang teh leupas tina ilmu henteu di aku ilmu eta teh danu Allah setit catungtung ilmu eta di aku eta teh hijab pengakuan urang antara urang jeung Allah moal zahir Allah lepaskeun geura ieu urang dibere ilmu ku Allah ilmu eta teh jangan nyahokeun bahwa Allah teh nyahoeun ka urang ta eta ilmu eta teh nu Allah ketika eta ilmu di aku eta hijab ka Allah mual ayat tajalli kajian gau sebab di aku satungtung orang ngaku berarti eta halang nu mantak lamun aya kiai ya tama budak so amat sia nyaho alpia ge panti aing kiai jauh ke Allah sia geus so amat pan sia nyaho juarnak pun nyaho mantek teh ngaji di saye guruna ye sia nyaho kalip bengkok teh ti aing di aku kumanehanana hijab jauh jasa jeung Allah kana jangan jadi kiai sia bisa baca Fathul Muin ingat menang di saha iya guru sia ieu bere berkat atuh aing hormat atuh kusiapan aing teh guru sia tidak teu bisa maca Fathul Muin jadi bisa gara-gara aing eta teh ilmu ti aing eta lah hijab antara dirina jeung Allah iki mah kos kitu bae nu mentak lamun jelema teu norekat wow make di radio di televisi di orbitkeun hadirilah pengajian kilatan di pondok pesantren Asupendia orang di jero dagang karung nah eta teh kos kitu teh bagus cek ahli tarekat teh sebab aya sebuah pengakuan jauh ka Gusti Allah sanajan cek syariat tahu masalah untuk syiar ngan di akhirat jauh nyawa jadi boga ganjarannya henteu hadirilah pengajian Alpia Fathul Muin dan lain sebagainya bulan puasa sampai tanggal 20 dengan uang mitah 5 juta eta mah kiai dagang ilmu syiar dikaradiokeun dikatelevisikeun di selembaran dan lain sebagainya salah henteu demi syiar cak ahli thariqah salah moal meunang ganjaran sebab aya sebuah pengakuan hijab antara dirina jeung Allah tuh banyak berbagai tingkatan-tingkatan nah kuari marasa ya we Allah teh melalui ilmu ti kelekep ti ilmu Allah ya aing benta dibentakeun ku Allah nyahoeun aing peureum dipereumkeun ku Allah nyahoeun aing udang diudangkeun ku berarti Allah nyahoeun aduh aing teh kelekep dina ilmu Allah persis sakumaha urang kitu di laut urang silem di laut kaharep ka tukang kagigir kabeh cai laut kaluhur ka handap cai laut ieu ge urang ti kalekep dina ilmu Allah kaharep ka tukang kagigir kaluhur ka handap ilmu Allah ti kalekep dina ilmu Allah ambalayah keneh tah manugos kitu mah loba keneh ya Allah eta ge geus hese jasa sih ulah nganggap ngambalayah ulah ieu keur carita nu ka Allah loba tah manu kitu mah
menteknya nama beki sieun bae ka Allah tititang ngredit ngabiri gidig kita asup ka Golkar embung sakumaha deuk ka seuneu sieun ka Allah sieun nu geus kitu diajak ka pendopo bae embung sia bae embung aing mah pokona nu penting mah usia masuk kitu bae aing datang embung ka pendopo tapi berkat mah tetep kiriman iblon nama jelema nah ieu geus beki apik beki sieun kunaon eta rasa dikajahokeun ka Allah beusi salah ambalaya tapi ketika nyana leupas teu di aku ieu kicep nu Allah denge nu Allah ambe nu Allah rasa sakabehna nu Allah urang mah eueuh tatadina ge aya diayakeun ku Allah engke ge eueuh berarti ayana urang mah lalagaan nu ayana hakiki mah Gusti Allah geus bae boga rasa eueuh bae urang leng majzub ngaranna katarik hate kana ayana Gusti Allah majzub ngaranna nu kos kitu teu boga rasa dirina aya nu mandak keur majzub kitu mah nyana edan katarik rasa ku Gusti Allah nah ieu teh ya kajeun teuing nyana teh salat keur edan Allah kadang auratna kadeuleu majzub ngaranna dihampura ku Gusti Allah sebab keur majzub jaku Allah ditarik rasana kana ngaranna teh engke teh bebak kok cager dititah ku Gusti Allah kembali ke masyarakat nah eta teh geus dibere ku Gusti Allah tajalli kadeleuna gunung lain gunung tapi Allah laut kadeleuna lain Allah lain laut tapi Allah tangkal lain tangkal tapi Allah tajalli eleh kabeh ku Gusti Allah sebab ieu dunya ayana lalagaan tadina eueuh kuari aya ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Allah sanggeusna aya nu naon ngaranna ngautar atur Allah geus kadeuleu ombak laut diatur ku Allah nu kadeuleu lain ombak lautna tapi Allah nu ngaturna gunung luhurna ieu nangaluhurkeun Allah lain gunungna nu kadeuleu aturan Allahna ditajalikeun ku Gusti Allah geus kabeh nu kadeuleu teh ieu teh lain dunia tapi nu nyieun dunia ti eueuh ka aya ti aya ke eueuh deui berarti ieu mah lalagaan percis kos kalangkang bae nu aya hakiki mah Allah ditajalikeun ku Gusti Allah blak ieu lah nu hese ieu lah pangkat kutubul aulia wa tajalli khususun wa dzalika wallahu a'lam bissawab.